Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng sim kuring dina kalawarta dinten ayeuna. Pamirsa, tomat teh beda-beda turaya rupana. Disagedangeun tomat tu ilahar dijual di pasar tradisional. Kiwari aya tomat nu beda teh nyaeta tomat Momotaro. Hargana kawilang mahal. Eta tomat teh dibudidayakeun ku Petani Lembang tur dierong boga pangaji anu mahal. Tomat teh salah sahiji buah-buahan nu ilahar dijadikeun bahan sayuran atawa sambeleun. Sakapeung tomat ge ilahar konsumsi langsung pikeun bibila satu tos dahar. Hargana kawilang murah, bisa dibeli di pasar tradisional. Kiwari aya tomat hasil tidak budidaya anyar, ngaranna tomat Momotaro. Patani di desa Anginsari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat kiwari keur ceunyah ngabudidayakeun tomat Momotaro. Eta tomat Momotaro teh mibada pangaji anu ngawilang mahal. Batan tomat lokal lantaran kualitasna punjul. Di leuweuk Lembang, tomat Momotaro biasa tumuwuh kalawan hade samalah hasilna bisa dipanen 3 kali dina jero saminggu. Pareung mangsana panen puput tomat Momotaro teh henteu bisa sagawayah wiluyukana tuturan, sangkan bisa awet turta pangajina bisa tetep punjul. Tina ngaranna geus bisa katasir yen tomat Momotaro teh lain asli tomat ti urang tapi ti Jepang. Tuwuhna tomat Momotaro kawilang langka di Indonesia lantaran kudu nyalukeun jeung katut lingkungan di Indonesia. Pon kitu deui dina ngaurusna leuwih bangga batan tomat nu ilahar aya di urang. Matak moal aneh upama harga eta tomat teh kawilang mahal. Eta teh hal dibrehkeun ku salah saurang patani tomat Momotaro di Lembang. Upama dibandingkeun jeung tomat anu ilahar teh Momotaro katangan beda boh tina wangunna, boh tina rasana. Pon kitu deui hargana. Harga tomat Momotaro jauh leuwih mahal batan tomat sejenna. Harga tomat Momotaro bisa tepi ka 20.000 dina sakilona. Eta tomat teh rea dijual di supermarket di Jawa Barat. Sakitu kaliwarta dinten ayeuna sim kuring Muhammad Alangga Putra Rahmatullah tina kelas 9 pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.